nya. Di so manis dia. Ya mah macan ge ngomong langsung disekak bae. Ih, mana urang main catur. Ini dia kutaki tuh beso manis. Saking manis nah aing dia mah. Ih, aing. Ngaca dia mau. Jawab tidak banget aing. Aduh. Dian urang kan kenal geus kebal. Terus untuk naon? Ngarti meureun. Yang ngerti aing mah jatanya hoyeuh. Aing sabenerna bogoh kana dia. Hampuranya urang babaturan bae. Hampuranya urang babaturan bae. Piraku amat saya tadak nolak aing. Saking ganteng nah. Bu berem dulu ge. Muka oke aing. Ngan elek ku manis doang aing. Tega saya tak kana aing. Gerabay ku yang panggil dia mah ditembak deui ku aing. Aduh, dak aing kudu kumaha deui ieu supaya diterima ku seta. Aing, Dia panggil aing mah huah bae dia kunaon kitu. lanjung aing dia. Lanjut kunaon? Nembak bikang aingnya muga teu diterima. Gede laga dia, beget pas-pasan ge nembak nama bikang be. Nembak manuk ge dia teu meunang-meunang. Gegabah dia sakieu aing ganteng na. Ngan elek ku amis doang aing. Ari dia ngomong jeung saja aing keur diuk. Poong dia. Ari dia kunaon teh tadi huah bae kong didenge di ditu. Urang kitu. Lah percuma aing cerita kana dia ge. Jadi ge sarua jomblo. Nah urusan lamun aing jomblo, geus dia cerita gerak dia kunaon. Piraku amat di aing dia menembak dia muka teu diterima. Aing Dia boga duit teu kuari. aing ari duit mah teu boga. Dia sarua bae jeung beungeut. Beungeut miris, duit miris, Bro. Dia mah kitu kana aing ji. Coba bantuan aing yo. Sabenerna mah aing dek mantuan dia. Gulap kabeh miris, duit miris, beungeut miris. Dia neuk bantuan aing moal yo. Neuk mantuan. Ulah manang duit aing mah. Karena bapak orang yang manang na duit bae dia mah. Geus gear kitu mah aing boga solusina yo. Naon? Dia kuari karena guru aing. Guru naon yo? Geus ge dia ka ditu bae. Guru aing mah dia kana bikang matilan. Lele meureun dia mampu patil. Geus geura ka ditu. Anjing dia ge andre jeng teh nyoy mana? Dia ngakabetkeun saya ge. Ayo. Gas lu aing di mana? Yo ji pokokna ieu nya bikang ieu kudu beunang ku aing. Geus tenang bae guru aing mah biang pokona mah. As dia mengolok ku aing. Manjur pokona mah. Pamayu belokna. Ayo. Ayo. Heula tuh dia imahna. Cuman gagabah bisi kasih batuang di dieu mah. Kareung teh ngadeleuna age. Geus hayu mata sih. Ayo. Ayo, gimana tah? Balah. Bah. Asup si Ajang, ayo naon si Ajang. Pura bah. Ngaganggu waktuna saeutik bah, ieu baturan jomblo bae cenah. Hayang bawa ka Bogor. Waduh, pirasat abah itu ngeunah ieu. Coba ngadele banget jelemana coba abah hayang ningali coba. Pirasat abah rada kararung ya bener be. Yo bah, bangetna dong kieu bah. Dan hampura bae abah len ku ogah mantuan si Enong gitunya abah hampura imah. Itu banget model kitu mah nya. Aduh, hampuranya kudu rada dihamplas bae saeutik mah gitunya. Rada dihamplas. Jadi ku abah kudu dibere jimat abah ieu anu dikeman ku cai herang. Cai herang na ge menang ti ditu na jero taneuh. Gati neangna ge haram be. Eta mah reda kitu si Entong. Atuh naek mah enggak ka dieu kitu. Atunya tuh bah kajen lah. Tunggu sekira naik mah enggak dek jeung dihamplas kitu. Asting lah. Sakalian bere caina kitu ku abah. Kira naik ka dieu. Coba caritan dong. Naon momoro ka dieu. Jadi kieu bah abdi nembak awewe. Terus ieu lah. Terus aya meureun 2 poe maka ieu. Terus Abdi eta teh diterima bah ku si awewe eta. rasa bah pirasat abah teu Nya cak si Aji eta bah cina. Ning kana guru aing bae hayu. Oh, bener si Aji mah. Spesialis abah eta si Aji mah. Jadi ieu mah ngadele tina badan nong, tina beungeut nong, abah rada hulok.
Eta masih nong ari daek make ieu boga abah kitu. Mangga mun imah hargana awis kitu 100 pegoh. Bah ari tina masalah artos mah nya adu can gaduh ayeuna mah. Mungkin lah lamun si awewe tos benang ku abdi kita diusahakeun. Nya mun nyantos tinggal teu kunaon. Nya ya. Tapi ieu cai datang ka rompok kayak ieu si beungeutkeun. Kalungna pake. Jeung si awewe teh teangkeun deui sakali deui. Jajal tembak di ku si Nong eta nya. Nya bah. Geus kajeun ari beungeut doang sasaguludu ge moal naon. Ari tos make jimat abah mah jeung ieu cai pake si beungeut. Ya. Cuan poho si beungeutkeun datang ka imah langsung. Nya. Setiap abah amanat kitu bae nya. Nya, udah cepeng nya. Atur nun ya bahnya. Namun. Ayo bah. Yuk, bawa. Umbala. Siang maling seng. Hanya. Ayo urang balik deh. Yuk, sang bala. Bayangkan ku dia. Kebayang? Masa sih seorang inces ditembak ku si Miwon? Cocok. Dia mah. Haji manjur moal deh ieu. Dia macam nggak dipake, nggak ngomong manjur ente, wis segera pakai bae. Cek si abah cina 2 poe kemudian. Gegeraan pakai kuari belah ku aing. Tambah setelah dia. Coba ngadil kain. Jasa sarua bae banget dia gitu-gitu kene bae. Jangan lagi sarua ge. Oke, cak si itu mah beut aing mencelang enak. Manis teh aing kadeuleuh lagi. Mau sih gerah ayo. Ayo. Eta si Miwon datang yang balik ke nya. Hendak ke mana dia ih? Aing balik ah. Ah, romantis derenya berarti je balik kabeh. Tah, wari urang doang duaan. Ari dia naon deh ka dia Miwon? Hah, kena kidu dia aing perubahan aing leuge. Ih, Dia kunaon je nu berubah di. dedek teh jadi keboga aing. Langsung cek aing baturan bae. Bangsat doang eta dukun-dukun palsu meureun diteangkeun ku aing. Ieu kalunyeun sial aing belah. Pak, apa? Bah, kalau coba Pak. Ari sia aya naon jang ngagegero ka imah abah untuk salam deui. Aya naon kitu? Kumaha ieu Pak eta japenan ti abah teh teh moga teu manjur. Teu mungkin abah. Teu mungkin nyarankeun teu mempan. Dasi aja spesialis abah. Matilan kana bikang atuh teh mah beungeut acengna bae meureun kudu dihamplas. Geus lah Abah aceng moal bayar eta. Dia jimatna gitu mempan. Nu aya aceng di Ciduhan. Gagah boga mayar mana kitu kok.